Roh sahibi hadzal kitab syari hadzal kitab muassis hadzal mahad nafa'allahu bi ulumihim fid darain al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan tahsyuruna bi ibadika sholih fid dunya wa ukhran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif wal muallif rahimahumullahu wa nafa'a bi ulumihim fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi qasri sholati, tetep dina martelakeun ngosor salat wa jam'iha sareng ngajama salat. Wa yajuzu sareng wenang lil musafiri pikeun musafir. Ael mutalabisi tegesna anu ngalakonan bis safari kalawan safar. Naon qasru sholati, ngaringkeus salat arbaiyati anu bangsa opat. La ghairiha, henteu salian ieu rubaiyah. Minas sunaiyati, min sunaiyah, tina sunayatin, tina tilu rakaat, tina bangsa tilu rakaat, wa sulasiyatin sareng bangsa tilu rakaat. Wa jawazu qasri sholati, sareng ari wenangna ngaringkeus salat arbaiyati anu bangsa opat. Eta bikhom nya eta bi khamsi syaraito kalawan 5 pirang-pirang syarat. Al awalu ari anu kahijina eta an yakuna yen bukti naon safaruhu, safarna ieu sahos aisyah si tegasna sahos. Eta fi ghairi maksiatin, dina salian maksiat. Huwa ari ieu ghair maksiat eta syamilun anu ngurung lil wajibi pikeun anu wajib. Ka qadha'i daini, saperti mayar hutang, saperti mayar hutang. Tuluy walil mandubi sareng pikeun anu disunatkeun ka salati rahimi, saperti kasilati rahimi, saperti silati rahim. Nyambungkeun pirang-pirang silaturahim teh maknana nyambungkeun pirang-pirang kanyaah. Walil mubahi sareng pikeun anu diwenangkeun kasafari tijaroti, saperti saparna ceodean. Tijarot teh kan naon? Jualan. Ceodean. Kasafari tijaroti, saperti saparna usaha.
bisnis murang COD mun aya amma safarul maksiati anapun ari safar bangsa maksiat wah panjang Wey eta kasafari seperti safar mah teu kudu dilogatannya artina safar teh naon perjalanan teu kudu dilogat likot itoriki pikeun ngabegal kot itoriki yang megatkeun jalan artina ngabegal eta fala yutarokhosu maka henteu di namanya sebutna teh rukhos mah diringankan eta fala yutarokhos oke eta fala yatarakhosu maka teu narima hampang naon fihi dina ieu safar bikosrin kalawan ngaringkeus wala jamin sareng henteu kalawan ngajama wasani sareng ari nengsani eta antakuna yen bukti naon masafatuhu perjalanana ieu sahos jarakna ieu sapar ai safari tegasna safar eta di akhir eta kumaha macana teu bisa abi ye si titi isiri macana kumaha ada karakter bisa abi kumaha macana hah sit sitatu sitata benerna sitatu sitata sititi eta sitata asyara 16 naonana farsahun farsahna jarakna tahdidan kalawan kurang leuwih fil asohi munggu kaul asoh naon kieu nya ngalogat tek kacang wala tuhsabu sareng teu dihitung naon muddatur ruju'i jarakna balik minha tina itu hakna kamana eta minha tina ieu muddah teh jarak wal farsahu sareng ari safarsah eta salah satu amyalin tilu pirang-pirang mil wahina idzin mana itu
teu ngarti euy. Hina idin. Wahina idzin sareng dina ieu salah. Ari di dieu ngalogatan hina idzin kumaha? Hina id. Di dieu ngalogatan kumaha lamun Sunda? Dina nalika sarua gitu. Dina nalika. Sareng dina nalika salasata amyal tu amyal famajmu ul farosihi maka ari anu dikumpulkeun tina pirang-pirang parsah eta samaniyatun 8 wa arbauna sareng 40 naonana mailan milna. Wal mailu sareng ari samil eta arbaatu alafin 4.000 naonana khutwatan lengkahna. Wal khutwatu sareng ari salengkah eta salah satu akdamin tilu pirang-pirang dampal sampean. Wal muradu sareng ari anu dimaksudkeun bil amyali kalawan pirang-pirang mil eta al hasyimiyatu bangsa mil bangsa Hasyimiyah. Mil bangsa Hasyimiyah. Wasalisu sareng ari neng salis eta an yakuna yen buktina saha al qasiru jalmi anu ngaringkes eta muaddian anu addayu addi muaddian naun muaddian ai fa'oh eta muaddian anu ngalakonan li sholati kana salat arubaiyati anu bangsa 4. Amal faitatu anapon ari anu beak hadoron di lembur eta falatuk do maka teu Gala. Ada yang ada hese teh, kopi rokok aduh. Pala tukto. Muadian. Warobi. Fala tukdo maka teu bisa dikodoan fihi dina ieu hador naon maksuratun anu dikosor nuringkes. Wal faitatu sareng ari anu beak fi safari dina safar
yuqdo maka dikodoan fihi dina ieu safar naon maksuratun anu dikosor lafil hadori henteu di lembur teu bisa di lembur maksudna teh. Tuluy wa rabi'u sareng ari neng Rabi'ah eta an yanwiya yen niat saha al musafiru jalmi anu ngaBM al qasra kana ngaringkes li sholati kana salat ma'al ihrami sarta takbiratul ihram biha kalawan ieu salat wal khamisu sareng ari anu kalimana eta allayatimma yen ulah ngamakmum ieu musafir fi juz'in dina hiji juz min sholatihi tina sholatna ieu musafir atau sahos bimukimin kajalmi anu mukim ae biman tegesna kalawan tegesna ka jalma yusolli anu salat ieu eman salatan kana salat tamatan anu sampurna lias mula supaya ngurung kumaha ieu teh lias mula supaya ngurung mana ieu teh bimukimin aya biman yusolli sholatan supaya ngurung ieu sahos al musafiro kana mana musafir al mutimma anu sampurna wa yajuzu sareng wenang lil musafiri pikeun musafir safaron kalawan perjalanan tawilan anu panjang mubahan tur anu diwenangkeun kagoknya orang bereskeun sapasalnya wah sadik deui ieu mah eta an ya jemaah yen ngagabungkeun ieu sahos baena salataini zuhri asal nama tapi dipikeun nuna sabab naon sabab asalna baena salataini zuhri dipikeun nuna sabab naon aya lapad an jauh-jauh an mah kana ya jemaah ieu salatai zuhri asalna salataini zuhri nah dipikeun nunna tidak nasab mana harap anu nganasabkeun kana salatai kan keur tingkah nasab mah cirina nasab anu tasnya teh kunaon ku
iya ku nun tingkah tasniyah nalika nasab ku naon cirina ku tasniyah ketika nasab cirina ku naon ku iya berarti sholataini naon deui rojulaini tapi di dia kan kuduna sholataini zuhri asalna tapi nuna dibuang jadi sholatai zuhri kamana nuna teu dicetak we dinu kitabna asalna mah eta aya lain kitu jawabanna teu dicetak kuduna mah eta teh naon aya nuna na iyaan sopi aya di naon ieu di mana kayak lani aya baina sholatai zuhri antara dua sholat zuhur wal asri sareng asar takdiman tak bobotoh aya takdiman kalawan jama takdim wa takhiran sareng jama takhir wa huwa sareng ari ieu huwa na kamana ieu takdim aw takhir eta makna qaulihi makna ucapanna ieu musannif fi waqti ayyihima di waktu mana wae ieu takdim jeung takhir syaa anu hayang ieu eman panas kieu bae wa ayya jamaah sareng yen ngajama ieu sahos baina sholatai maghrib antara dua sholat maghrib wal isya'i sareng isya takdiman kalawan jama takdim wa takhiron sareng jama takhir wa huwa sareng ari ieu takdim takhir eta mana qaulihi mana ucapan musannif fi waqti ayyihi masya sami keneh wa syurutu jam'i takdimi sareng ari syarat jama taqdim eta salah satun ayatilu al awwalu ari kahijina eta an yabtadi'a yen ngamimitian ieu man bi zuhri kalawan salat zuhur qabla asri saacan asar wa bil maghribi sareng kalawan maghrib qabla isya saacan isya falau akasa maka lamun ngabalikeun akasa tak falau ukisa maka lamun dibalikeun ieu falau akasa maka lamun dikenaheun ukisa akasa falau ukisa maka lamun dibalikeun ieu urutan gitu. Kaan badaa seperti ngamimitian ieu syahos bil asri kana salat asar qabla zuhri sata'atan zuhur masalan umpamana lam yasihu maka henteu sah ieu salat wa yu'id wa Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu fasal musannif bade nerangkeun tentang keringanan anu dikhususiatkeun kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sahijina salat ge aya diskon, salat ge aya potongan voucher salat. Beli 4 rakaat
gratis 2 rakaat gitu ya, voucher. Wa yajuzu lil musafiri wenang pikeun jalmi anu sok ngaBM kana truk kieu. Sok torakal tereka kena truk, megatan mobil kolbak, sok leuleumpangan. Naon cenah weunangna ail mutalabis bisapari qasru salat arbaiyah. Meunang ngalakonan salat ngakosor salat anu bangsa 4 rakaat. Setiap orang anu ngagaduhan maksad musafir gaduh maksud perjalanan, bade perjalanan anu sifatna wajib, perjalanan anu sifatna sunat, atau perjalanan anu sifatna naon mubah, maka wenang ngalakonan ieu pasun keringanan salat rukhsatus salat. Ngakosor salat anu bangsa 4 tinu zuhur asalna 4 jadi 2, asar asalna 4 jadi 2, isya anu asalna 4 jadi 2. Teu bisa anu 2 rakaat anu 3 rakaat mah. Keur mah 2 rakaat subuh teh sakitu-kituna dikosor jadi hiji rakaat kabayang. Kabayang engke kunutna kumaha? Sami Allah 15 langsung kunut di rakaat kahiji. Atau maghrib setengah-setengah gitunya kan 3 bagi 2 hiji setengah kan keruku langsung salam asa tengenaheun gitu keruku jeung ieu assalamualaikum anu 4 rakaat duhur asar isya la ghairiha henteu anu bangsa 3 atawa bangsa 2 rakaat wa yajuzu qasru sholati arbaiyah bil khamsi syara'id. Meunang ngosor salat sareng ngajama salat ngosor salat eta aya syarat-syarat anu harus dicumponan. Sabaraha hiji cenah syaratna musannif aya 5 syarat gitu. Kahijina an yakuna safaruhu aisyasi fi ghairi maksiatin salain dina perjalanan anu sifatna maksiat anu nyeunah spidol teh. Taya contoh anu maksiat naon ye? Perjalanan anu maksiat loba ya. Kahiji lalajo dangdut. Aya pengawasan jenazah pengawasan Ade Astrid pengawasan eta. Aya pengawasan saha ieu band Burger Kill lain pengawasan. Aya kajian ruhani saha cenah ieu naon misal band ungu niji lain eta mah sifatna maksiat atawa santri anu kabur ti pesantren teu izin kanu pengurus pondok kabur ka imah maka perjalananna maksiat teu meunang ngosor salat meskipun jauh kade tah arso kabur gitu santri ceuleuh-ceuleuh aya di lembur bebeja we nga-WA hapunten ieu abdi sepuh Mang Jaid eta mah geus legend gitu we jadi dijadikeun naon jadikeun bemper orang tua teh. Assalamualaikum Pak Kiai Bu Ustad atau saha nepangkeun abi mamahna Mang Jackson hapunten ieu Mang Jackson tos aya di bumi enggak jual di bumi aya nu kitu di dieu aya teu aya moal aya di dieu mah saroleh insyaallah hapunten eta cara nu kahiji. Cara nu kadua hayang balik bisa teu diizinan sok aya kan hayang eueuh teu diizinan aya bebeja we kakolot mah iya Jackson jemput tos teu kiat di pesantren acan si Jackson widika pengurus pondok nama lengkap orang tuana pas orang tuana nungguan di Yomart kakara bebeja assalamualaikum waalaikumsalam beda dongkoan gitu nawan cenah Mang Jang Jackson aduh pikiran teh
Abi teh bade widi uwi heula. Aduh aya naon cenah. Kalaresan cenah di bumi teh aya pangaosan Rajaban. Alhamdulillah. Ari di ditu Rajaban janten naon nya Mustamin. Sugande penceramah anas alhamdulillah gitu. Tuh atos Jang Jackson da itu mah acarana ge Rajaban ukur ngahadiran hungkul. Wios we Jang Jackson mah di dieu we ngaos gitu. Ngaos Jurumiyah Yaqulu Imriti kaelani. Tos we di dieu kan gaduh hanca. Aduh punten ieu teh gitu. Kalarasan sepuh teh tos ngantosan Yomar. Eta Jang Jackson kumaha we. Kan kitu mah pengurus pondok teh bingung, ngijinan salah teu ngijinan salah. Terus aya di payun itu mama cenah. Sareng bapak. Terus nyandak naon cenah. Terus nyandak kendaraan. Akhirna ya terpaksa we teh mangijinan mangga juk we sing salamot Jang Jackson. Tak asli-aslina engke lamun perjalanan eta. Asli-asli lamun diudag-udag gitu. Teridoeun eta teh nu di pondok teh pengurus pondok urang berarti kabur tina naon aturan pondok maksiat teu bisa tah eta ngosor salat. Hade tah Jang Jackson nya hade. Lalu ieu mah jong celeng eueuh. Coba balik kitu. Hade perjalananna maksiat. Maksiat sabab naon kabur. Marukan eta teu maksiat eta teh kabur. Salat kosorna teu bisa. Salat biasana masa ngan ngosor teu bisa. Oh cenah ieu abi bumina kalaresan di mana? Di ditu. Di situ naon Bagendit jauh ka ditu. Penjaga candi situ Bagendit kan jauh. Bisa ngosor salat. Kuncena teu bisa ngosor sabab naon? Keluar dikobong dalam keadaan maksiat. Saja jalan teh maksiat teh teu dirasa gitu. Alhamdulillah abi mah can kungsi kitu teh. Can kungsi. Ngosor salatna ari kabur di pondokna mah sarua we gitu ya. Jelang gitu. Kadang bebejana tos uihna di gitu. Pas dongkap geus teu aya bisa 3 hari dongkap ka pondok. Hapunten akang kamu da abi uih teu wartos. Mangga. Ku mineng-mineng teuing mah berca akang teh asa mineng cenah geus bae. Akang teh emu teh kapung. Wah gitu. Tapi seni eta teh seni santri teh gatang. Di zaman Nabi Adam geus kitu mun santri teh. Hayang balik aja hayang balik, karek saminggu hayang balik. Rek 2 minggu hayang balik. Eta di zaman Nabi Adam geus kitu. Biasana dana reukeut tah. Deketnya sekitaran di Kagarut mah deket kene. Jarang uwi mah orang-orang jauh. Siga di Banten tak jauh. Balikna geus bingung kumaha nya ongkosna, canaona. Ari ukur semat babakan peuteuy. Bisa. Cikuya, naon deui? Cikurutu. Naon deui Cisalada. Kabur ka Cisalada suku jauh-jauh teuing. Cisalada Kebon Suuk didinya. Anu jauh mah saya balik gitu. Eta Neng Siti eneng gelis. Wih setahun sekali. Sekali wih. Hah? Ka Garut. Ari asli di Banten. Ini cicing di Garut di Banten. Wih gitu. Wih ka Garut atau ka Banten? Hah? Otos si Garut ka Banten. Pangyauna selain dia di mana deh? Jauh. Ya, ada reukeut itu. Rada jauh gitu. Tah perjalanan tadi teh bentukana maksiat. Aya perjalanan anu teh bentukana maksiat saperti naon? Qada iddain, deuk mayar hutang, baheula teh kungsi, kerja mah di kobong, urang teh nganjuk ka warung.
ditumpuk-tumpuk gitu warung teh aya ngumpul 1 juta tah balik ke orang teh kalembur setahun 2 tahun 3 tahun usaha beunghar datang di kadieu jauh misal usahana di Kalimantan kadieu datang ya abi mayar sametan kapungkur cenah fungsi nganjuk total 2 juta bayar eta disebut naon perjalanan wajib sabab mayar hutang mah sifatna wajib tapi ayeuna masa jarang gitunya anu memang mayar langsung di Kalimantan tadi nggak aja mayar hutang ini mah nyungkeun nomor rekening TF-keun tapi biasana anu karar itu mah anu mayar hutang aya nu orangna jauh tuluy dijuk-juk kanu kungsi nginjemkeun duit eta biasana aya hutang jasa kitu teh misal baheulana keur dihandap posisina keur murat marit dibantuan tak aya hutang jasa biasana karar itu tan hutang jasa diudang begitu hutang jasa mah anu sifatna sunat naon seperti silaturahimi seperti naon mudik lebaran kan eta sifatna sunat mudik lebaran ngosor salat atawa sifatna anu naon wenang seperti dagang asli mah orang Calengka tapi jualan naon jualan comro di mana di Sumatera asli mah orang Calengka ngan jualan comro di Sumatera meunang tang ngosor salat urang atawa naon atawa lalajo Persib meunang eta lalajo Persib ka pantai naon deui ka gunung meunang ngosor salat asal pas lajo Persibna puguh lajo Persib asal ka pantaina puguh ka pantai asal lamun ka gunung puguh ka gunung henteu mengkol ka pantai niatna mah lain mojay tapi yang titinggalian anu rada jiga eta siga-siga film-film Barbie gitu ningali ka gunung hayang ningali orang utan pokona anu bentukanna maksiat aya nonton Persib mah teu maksiat dia biasa nonton bola terkecuali lajo Persibna urang tujuanna aya non melenceng nih ningali ieu eta mah melenceng geus lain mubah deui fokus lamun nonton bola lamun ka gunung lamun ka pantai lamun piknik eta meunang seperti naon deui anu teu dimeunangkeun teh perjalanan anu teu dimeunangkeun ngosor seperti naon urang teh asli mah orang Calengka boga musuh orang Cirebon dek datang ke Cirebon mau bedog mau dekol mau kampak mau palu mau gegep mau lasan mau seleb mau bor eta dek ieu mah mau bedog dek naon ka ditu iya cenah nu polontong cenah itu orang mana orang Cirebon saha namina itu si Jackson orang Cirebon orang ieu nyeri hate cenah ku si Jackson disebut naon cenah eta dina komenan cenah kitu mang cenah pas komen di Facebook teh naon euy si Mang Jaya teh nguploadkeun foto di Facebook bari kieu tah selfie di komen ku si Mang Jackson mang beungeut amang jiga martabat bangka atuh nyerah hate eta mah kitu tuh nyerah hate diudag ka ditu mau bedog di tengah perjalanan ingat ngaji patukori oh teh kan di ka Cirebon teh bisa asup naon jarak salat dek salat teu bisa ada tujuanna naon dek nyacag si Mang Jackson wah teu bisa gitu atawa naon deui dek ngobrak-ngabrik nah pokona tujuanna ngancurkeun batur ngarusak batur teu bisa sapar gitu wala teu bisa kosor nu kitu mah teu bisa jamak syarat anu kaduanya eta naon masafatuhu sitata asyara farsahun 16 farsah lah ayeuna mah 82 km paling pendek jarakna 82 km menurut kitab Tanwirul Qulub
Tapi rata-rata ulama mah 120 anu nyebatkeun 80 km, anu nyebatkeun 120 km, tapi galibna 120, anu 82 80 km atau 120 km. Kurang lebih sababna aya bahasa tahdidan. Tadi dia di fikih aya bahasa tahdidan, takriban. Tahdidan teh kurang lebih karena zaman baheula mah ngukur jarak teh ku hari baheula mah. Perjalanan misal di Mekah ke Palestina 40 harian, teu dihitung sabaraha kilometer jarakna henteu. Aya di dieu jam baheula gitu. Di Mekah ke Palestina sabaraha jarakna 4 harian. Teu nyebutkeun sabaraha meter henteu, 4 harian. Aya di Mekah ka Madinah sabaraha harian, 2 harian. Baheula mah kitu. Wah, enak geus canggih atuh enak mah. Aya Google Map langsung bisa kadetek meterna, kilometerna. Tulis lokasi Anda sekarang. Pacinan. Lokasi tujuan misal naon? Aljabar. Ceng langsung aya kan lamun jalan kaki sabaraha kilometer. Lamun naik motor sabaraha kilometer, lamun naik mobil sabaraha kilometer, aya kan langsung di Google Map mah. Tah kurang lebih lamun nyandak jarak anu pangsa geuninna nyaeta naon 82 km. Jarak eta teh jarak sakali berangkat. Teu dihitung uihna mah. Misal Pacinan ka Aljabar teh 40 km. Misal Pacinan ke Aljabar teh 50 km lah. Pacinan ke Aljabar teh jarakna 50 km. Nu dietangna ti Pacinan nepi ka Aljabarna hungkul gitu. Wala tusabu muddatur rujuk ai iya biha, teu dihitung ti Aljabar ka dina mah teu dihitung. Tah syarat qosor teh lokasi urang nepi ka lokasi tujuan teh apakah sudah mencapai 82 km lebih atau belum. Teu dihitung ka dieu mah teu dihitung. Misal di dieu ka Cileunyi. Misal anu 20 kilo anu 40 lah. Di dieu ka mana? Ka Bandung lah. Ka stasiun Bandung. 50 kilo. Di Bandung dikosor balik ka dieu teu bisa sabab anu dihitungna ngan ti Calengka nepi ka Bandung hungkul. Uihna mah teu dietang jarakna mah. Naon gitunya. Sebenarnya orang bisa tak posisi bisi bade di Pacinan ngosor salat tujuan urang ka Cisaladah meunang. Mandeugeut Saladah bisa. Urang di Pacinan hayang ngosor salat di Cisaladah tujuan ke Cisaladah tapi ngosor salat bisa. Syarat nang ngosor salat selama perjalanan urang ulah nincak lembur sorangan, ulah nincak lembur di ka dieu. Nya tujuan ti dieu bet naik naon? Angkot tujuan ka mana? Ka Subang. Di Subang ka mana? Di Subang ka Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu ka Lembangkeun. Di Lembang lewat naon? Di Pelabuhan Ratu arahkeun ka ditu ka Kertasari ka Pacet. Di Pacet arahkeun ka mana? Ka anu Cisanti teh naon sih? Situ Cisanti teh daerah mana? Ciberem jadinya. Ciberem tuluy arahkeun ka Talegong. Apa Talegong? Jadi tuh di Tasik. Talegong ka Santolokeun. Santolo ka Nagregeun. Tujuan ke mana? Ka Saladah. Gimana teh? Ngosor salat. Jadi ngosor salat di Saladah. Asa ulah nincak di Kapacinan deh motor tadi. Teu naon. Tuluy wal farsah ta ieu aya tah. Intina jarak 16 parsah teh naon? Lamun ngitung konversi ayeuna mah menurut anu paling sakedik teh 82 km. Anu nyebatkeun 80 km
ari galibna mah 120 km. Intinya masa gitulah. Wasalisu an yakuna al-qasiru muaddiyan li sholati rubaiyah. Syarat anu katilunya eta si jalmi ieu bade ngaringka salat anu bangsa 4 rakaat. Amal faitatu hadaron fala tuqta fihi maksuratun wal faitatu fi safari tuqta fihi maksuratun la fil hadari wallahu alam bissawab. Subhanallah.